Aduh, kemana Mang Ujangnya? Bisa minggu perakan kalau naik gunung turun gunung. Lapar nih. Aduh. Aduh, untuk karena balas dendam jeung nyeri hati untuk khawatir ke Mang Ujang. Aduh, horeamna ya Allah. Kemana nih Mang Ujang? Hah? Jawab temen Mang Ujang. Hah? Siga jelema. Kenalan. Ujang. Ulun bade teu maros. Ayo naon? Kenalan rencangan abi teu. Saha Ujang? Ngaranna teh Mang Ujang. Teterang abah mah. Pira ku sarua lalaki teh tolong. Ayo Ujang sopan kaki teh. Aduh, capek kieu lulus dia. Teterang Ujang. Nyaho. Punten ke henteu Ujang teh. Aduh, kumaha tuh Ki? Di mananya? Nah, saha ayo Ujang teh di mana? Abdi di Barukina Ki. Oh, Tebis saminggu. aya jalmi anu leungit. Sanes. Wartos nama di dieu cenah ieu. Oh, hampura ya ku aki reki bejaan di Gunung Alas Roban. Apa henteu? Mana Gunung Alas Roban teh? Itu palih ditu pirarian we ku Ujang. Atuh tiasa Aki ngajajab. Nya dituduhkeun nya maksa ieu teh mengkeluk ieu. Teu udah kumaha tuh abi nyalira Ki. Nya juga pokona mah diaping ku aki ti pengkeureun. Ai Aki teh sah saleresna ieu. Moal diwartosan pokona mah tiba aki. Jeung batuk kaki deh. Tuh Ki. Ya, juga teang ke ditu kaburu kurit. Nya atuh ai kitu mah nuhun Ki. Abi bade nyos deui. Jug. Astagfirullahaladzim. Kemana si Aki dia? Wah itu teh jelema. Kemudian aki-aki 7 mulut mah. Tinggal 8 mulut. Aduh ya Allah. Capek. Oh, ya si Incu 100 poe ngejaga di dia. Aduh, hayang naon Incu. Karunya teuing. Ayam kesaktian nyeri hati kemari. Nyeri hati ku naon ari Incu teh. Aduh, kamu bakal tanya ke polisi. Ari Incu apa laki teh. Rek masihan kekuatan ka Incu teh kudu apa ke naon-naon na. Ku aki rek dewek kekuatan. Siap nerima henteu. Siap. Naon teh siap na. Siap kudu mayar. Bener gratis siap mah siapnya. Ye, dewek kekuatan. Wah. Tampakeun dua leungeunna. Hayang kasaktian we ye. Ieu teh jimat batu wulung. Ieu beungkeurna. Nuhun Ayang. Sok. Omat ulah pake sombong. Ayang. Kudu jujur. Lamun aya naon-naon
samut aki bakal datang, tapi oma cuma sepaheun jeung rokoknya. Wang gitu oke si ojot mawan gitu lomba Mangka manusia teu loba nu sombong. Aki rek pamit heula. nya ki sok ki Hayu nuhun atuh. ki alhamdulillah sieu apa teh ini loba kieu aki aduh geus belit kieu ya kumaha ieu aduh anak-anak ieu Siga jaket Mang Ujang. Jaket Mang Ujang gitu. Mau kepangi itu. Iya jaket kebangsaan. Gimana ya? Kali itu sugan. Itu Ujang gitu. Ya. Aduh, Mang Ujang. Jod ini hese Jod mong ieu keun euy Naonan dinu apa Jod meh hese teh tulungan Aduh. euy naonan dieu. Aya wae Mang Ujang. Lah. Sabaraha ieu di dieu? 100 poe Jod Jod Tempat. kieu lagi euy Aduh, di teteangan seminggu. neangan kemana tuh depan paling kereta apa Jod Jod, bisa Jod euy kira aku. Hesek. oh Jod iya nu halangna Jod Naon? jimatna Jod Iya itu naon? Mudilaan Jod sok ora bismillahan heula Jod atuh bismillahan lah Jod Jod alhamdulillah Jod Alah ieu teu naon? ini tuh Jod Siapa Jod? Iya abah hampura jang tinggalin nya sih. oh nya sok mah Mangga. Leungit tak Jod Enggak sembarangan. lain tah mah garutan jeung Jod Garut. oh juga Ada sembarangan. Jod lah sasih Jaket kebangsaan. Wes, jaket kebangsaan Jod Itu gantung. tempat betapa Apa? Seminggu kurilingan. seminggu kamu orang 100 poe atau mana teh Untung aya menduduk. usaha dukeun teh Acing kan. yuk rajo di Jod lah istirahat tuh rajo Mau udud mah aya cai. saya mah ayang 100 poe Jod euy orang teh 100 poe mana kita teh di dieu teh bisa sama cing Haus. asieun euy poe kieu mah Asem kieu. da pan 100 poe Jod bae asieun lah 100 poe mah ingesan ieu udud teh oh euy Dauh deui atuh. ada mana di mana wae Jod Nang Ujang seminggu. seminggu Seminggu lah lawara. di tayangan aku naon orang teh dalin budak atuh di tayangan Beda aya bejana we. beja naon Papa di naon gitu. alas roban Nah, aya dangdutnya. Adanya tuh. jadi mangker dangdut gamelan wayang Ini kacapi mangker di alas roban mah di dieu mah tuh lawora ting palingan gitu kita perlu dengan ngeludeng-ludeng waneh we pan kamari nyeri hate tuh urang ge mun teu nyeri hate ku kamari su diabrig-abrigan ka dieu lah penyantok abrig-abrigan teh sajeng tuh ngelan babaturan udah kumaha biar teh pisan kanyahna ka orang teh mau opieun we teh dieu teh tapi naon teu mawa oge capek mawa awak oge awak yang dibawa atuh di bawah mesti ngaleun atuh di imah mana ngeunah tapi ngeunah nah banget banget Ini kumaha 100 poe temangin udud uyuhan tuh alhamdulillah hasil sing anak orang teh hasil kapat teh cincin cincin besok mau mawatna apa nasi kieu ya atuh ulah lawara beber bener ieu iya Jod naon eta beber Jod beber sakti tuh Jod biasa biasa
Ya, Panas ieu. atuh dah can dibikin sekarang pakai orang ya. Bener ieu. Cing. Bisa balas dendam ieu. Alah, 2 nih, Jod. 2. Ah, bisa diwariskan hiji Ya, ke mana ke hiji Jod, pakai gula Jod. singan. Kena naon? Teu Jod. Kekuatan magis euy, jerona. Hayang ningali. Jod, jeung maneh Jod? Sok geura bismillah heula. Panas. Sok moal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bener ieu. Jaib ieu. Sok pakai Jod. Pakai tuh Jod. Bener ieu teh. Benar. Sampai ke benar mana teh. Ini carana kumaha? Nah. Ieu carana Jod, urang tes kemampuan urang ayeuna. Urang keluarkeun tanah ke dalam urang. Singan nyaho. Manja, Jod, tinggal Jod. aneh manja. Cahaya gitu. Kuat Jod. Hebat bener. Jod. Bener. Kuatnya. Bisa udah. Bisa mana gitu. Wah. Cing sok ra. Bener. Tenaga dalam. Keluarkeun. Sing kumaha jampe nak? Jampena cir gobang gocir cabe beureum lada. Dikit sabe. Make apa cabe teh kekuatan hawa panas Jod. Ngali songan. Entong pada eueuh di dieu kebon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sir gobang gocir, cabe beureum lada. Hah, Jod, leutik keneh Jod. leutik manja. Keun bae leutik keneh aja teu da maneh pan teu tapa Jod. Keun bae sakitu mah keur ngalehkeun musuh-musuh urang Jod. Eta maneh kurang cabe beureum ladana teh. Oh, gitu. Kudu make lada pisan. Nah, Oh, bae bisa balas dendam lah. Yap. Skill ge. bisa atuh. Urang pan kamari Heeh, matak tapa di dieu teh kunaon jadi hate urang teh Jod. sarua. Ingat masih bisa digebruskeun teh. Heeh. Aya hiji deui, Saha? Kang Silok. Wah, Ciger Cimanglid. jigar Cimanglid. Teu ngaku nama. Kumaha ka mana eta? Ngageblageun urang. Kageblageun teu puguh. Tadi nama orang yang ieu cilok lapar. Terus kumaha? Meuli. Beli. Meuli teh urang ini Terus langsung newak. tukang cilok teh. Heeh. Manya langsung gitu, langsung newak, meuli langsung newak. Kan teu juga duit. Maneh teh tuga duit. Heeh. Kenapa teh yang cilok tuga duit mah tuh? Udah lapar dengan Mang Ujang eueuh. Maneh masalah berarti gitu mah tuh. Urang nyeri hate. Teu bae urang ala ayeuna atuh. Lain sok di mana eta ayana? Di mana nya teh di jalan pang teh. Di jalan? Sok ngaliwat da biasa ka dinya. Sok liwat. Hayu turang ini turang Ayo lah. kurang jajal kemampuan hasil tapakur teh. On papakur teh. Tapakur teh tapak, tapi dipur teu dahar naon. Aya wae. Atuh da kudu aneh nah naon ge mah batur teh araneheun. Teu kumaha. Iya tuh lah. Nya hayu orang ini atuh. Ini tah. Ini ya tuh ayo sok. Orang ini lah. Kopi mah antep lah. Ya, mantep eta nanggeus 100 poe hasil kira ku nyeri beuteung diinum gitu maneh teh. Iya. Hayu atuh ah. Man. Kemana jalan lu poho deui? Ka mana we tujuan da. Teu ada orang eta apa jalana atuh. Aduh, Sekeun nyeri hate hayang balas dendam. hate ku saha maneh teh. Jauh tenahnya. Jauh tuh yuk, jalan ke ditu. Aduh. Lumayan. Lumayan Jod, perjuangan. Naon lagi yang teh. Sabar ya. Sabar na maneh teh. Hayang kurang uyul bajing. Nya heuh, atuh digawil bajing deui. Aduh, kayak mun ngaliwat deui tah kadinya. Apal maneh ngalah gajah? Apa kumaha gitu? Hah? Kumaha? Ngalah gajah? Heuh, Neangan awi. terus Balur ke gaji. Awi. terus Asongkeun ke gajah. naonna? Awina. Terus di dahar perlu ku gajah teh. Di dahar. Padolkeun dahar di ku tukang. 30 sekali ngalah. Aduh, kayaknya 3 tas mewah. Bang, ngalah orai. Oke. Kenapa deket kalamur ya?
cing Mang Jar. Naon cing teh? Cobaan ilmu teh. Kerang cobaan bari itu tuh atuh. Kan naon we lah. Tuh coba Hayang ningali. Gurajot. Cing hayang ningali. Mana yang bukti. Aman dinya Jod, esbrot Jod. Naon nu dieu? Tak kacau tuh tinggal Jod. Oh itu. Cing Awas, mundur Jod, esbrot Jod. Gara-gara Jod. Ya, Jod. Bro, benar kali. Ada aja Jod. ngisi lain. Lain. Wah, sakieu. Ya tuh pan ladang apa teh kieu hasilna teh. Hayang nurutan. Hengke udah itu aturan neangan di demi si amak ieu. Moal bener. Masuk cari eueuh nu bogana. Atuh Hari ayam atuh amak. Ayo neangan yuk. Guys, ini lagi proses. Jadi tim kreatif Kang Unu Nugraha juga sebagai kameramen satu, Kang Ojod juga Kang Dadang, dan ini ada pemeran baru nih. Yusuf. Abang Yusuf. Dia pemeran sebagai sang guru, kakek-kakek. Dan kita lagi bikin adegan apa namanya? Seperti orang bertapa lah gitu. Dan jangan lupa di like and subscribe juga, share juga. Hargailah karya-karya. Kang Dadang juga lagi mencari posisi. Kang Dadang juga katanya baru sembuh karena sakit kemarin, jadi di cancel dulu proses bikin videonya. Gimana Mang Unu? Ya cukup rumit. Cukup. Jadi ikuti terus guys. Dan jangan lupa di subscribe,